Ya pertapan aja Kang Linewi ya Kang Linewi kuwi ya pertapan ajar Kang Linewi ajar Kang Linewi cahayane hayun sasmita cahaya hayun sasmita cahayana hayun sasmita hayun sasmita di pertapan Karangkancana doh iya iki sang pandita Panji Atmaja leres hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangawuruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti seueur siswa-siswina kaitung ieu Kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nu sanesna tahan uji kalayan tutas tina naon rupiah ilmu panemu jampe pamake tungkul hamari kelutat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang pandita doh iya ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun dudu kasih leres anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan tak geuning anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu dah leres bulan yap kaharep diukna kasih teh kaulah nun eyang tapi no damel nampi karena pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkan semah sungkem konyuk panjenengan pangresa eyang doh eta make kumujeng ditarima pujastuti hidup kukula leres kalihna perkawis hapunten tina naon rupiah kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling maklum kasih kantenan bulan jadi hate kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup kantenan salajengna atuh aya pikrasaeun naon purwa panjenengan eyang kersa nimalan aya hal-hal nurek dipadungdengkeun kasih walah tansah diajeng-ajeng yuk cobi sepuh hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucruk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia leres sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung atuh tangtos bakal silo bakal teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos samarampa bulan laras pangresa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaula nun
mun eueuh geura teangan lamun aya gerak pake ngan omat ulah di aku dah eta timalan kaulanun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul garah balan pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya dah titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa laras kaulanu ta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo eta nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan dah laras gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul sumuhun 810 dupi batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri dah eta sepuh man aropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit dah eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri laras ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna walah sumuhun tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan sing inget laras kaulanun ari bener teh aya opat bener teh aya opat dah coba hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak mutlak bener saur pangeran mah mutlak geus teu bisa dirobah deui laras absolut eta bener ceuk pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat moal tiasa dirobih deui kulang eta teh berlaku keur sakabeh insan salajengna kadua bener ceuk ilmiah ceuk ilmu pengetahuan bener ceuk ilmiah teh contona nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener ceuk umum mah panon poe teh bijieuna teh tiwetan eta ceuk umum panon poe teh biji tiwetan tapagedrug jeung ilmiah eta ceuk ilmiah mah panon poe mah teu bijil da bumi anu muih sageuning ceuk pengetahuan mah eta oh eta nya bener ceuk umum mah cenah
panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu Dah. naon nyaeta panon poe mah teu bijil da bumi nu muih oh laras Eta ulah. kahartos nya nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu Wah, laras Belanda eta. nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia Nu barisnya angan ke ilmu ulah. ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin Dah. tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris Laras. teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna Laras. Bukti ku sorangan. kapitalis teh nu kitu teh Eta teh ta eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak walah laras sepuh ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab tak gede. nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab Siap di mana-mana ulah. contohna ilmiahna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu Dah. tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ari hileud peuteuy tarangakan daun teh Tarapat dan teh oge boga hileudna tarapat atawa aya hileudna laras oh laras tarapat tak ayeuna di negara loba organisasi ormas-ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae ayah oknum pejabat ayah aya kitu oknum pejabat lain aya riab siap burukan ge Aisieun kapanggih geuningan neangan cara nulian nulian ngalihkeun perhatian batur mengpekan banget ku saweul make jeung aya bunda putri kitu di naon teh aduh kateuing tah mah putri ngalihkeun perhatian teh mentingkeun diri sorangan supaya manehna ulah kapanggih teh batur digunyang ganjing batu dilibatkeun dimiskinkeun disangsarakeun dilibatkeun anu kitu kapitalis deh pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat wah ke rakyat ke negara berbangsa manis kaitu nama apaan buktina kumaha dar babacak kaitu nama kaset wah pak kusut ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta eta ngamangpaatkeun jabatan ngamangpaatkeun kakawasaanana jeung lain marukana meureun moal ramat kamale mamaan kanu teu mais teu meuleum da bakal rugi mah nagara jeung bangsa sumuhun eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan laras eta sepuh bulan oh leres jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan negara jeung bangsa bangsa eta heula kapentingan balarea kepentingan umum da digaji manehna teh digaji na teu cukup
rupi nama gaji letik teh Aduh. Atanapi panginten tadina digawena sugak sogok mereka teh Bisa jadi. hayang kagentian teh meureun Rupina. da palit dari jelema nama ngararomong nama Cara peta. ngan dina teori boa panginten skripsi nak menang meuli ya teuing Bisa jadi. Teteh kurang. nyarita nama intelek nyarita nama Delek. Cara peta. tapi kampungan anak pegawaian anak luar biasa taeta leungit jati dirina Jati kasih. da agama na leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa jadi oknum Eta jati kasih. jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna pro kontra tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya Dah. Gitu. aya dunya teh tempat riweuh Gitu acan mabong deui dari dunia. perlu urang ngabasmi nu kitu moal bisa dibasmi Nah, sepuh teh. naon sabab dunya masih keneh ngadeg Doh. Eta. paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas Ada nya mempersempit. mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan Eta. Leres bulan. da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon sabab tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum Hakim dihukum tenang. rek kumaha coba pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun Doh. Beres. anjeun kudu sumpah salaku pemuda Tulang tongong negara. anu sok diperingati unggal tahun omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik pemuda jadi sampah na masyarakat Sumuhun. Sing mudah-mudahan kaula nun kade sing emut karena sumpah pemuda. malah pemuda sing jadi penegak sabab tulang tongong negara teh anjeun Tenan. komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu Doh. jadi bangsa nu munafik Pemudanya sampah masyarakat. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagarupana Beres. penjajahan moral eunteup di negara urang laras kaula nun tah karek tilunya bener cek Allah bener cek Kimia. ilmiah bener cek umum laras ayeuna bener cek falsafah Cobi. bener cek falsafah mah bener cek falsafah mah tibalik Udah. tibalik kumaha panon poe teh cek falsafah mah bijilna ti kulon Tak geni. ti kulon Iya asarannya. cek rarasaan teu nepi Doh. cek rasa mah komo Ngagantung. tadi dia make ilmu teh kumaha cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulup talus kulup sampeu dan dihakana hamburger duit ger pasea Bener loh. fried chicken Dunkin Donut hotdog jeung sajabana lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri Eta artina cudog-dog tinggal igal teh. hartina eta teh dog tinggal iga ayeuna wanoja geus jadi korban mode dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit kadeuleu bener musit Nya musik. lempang bujalna lempang bujalna ka kadeuleu buuk di bareuman irung ditiir Ditiir. tinik lain ulah empek baik baik ngan mi HP hate mada pugu hate
ulah kabawa kudu kitu. Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan jeung beunghar ku budaya Kandenan. laras kaulanun ribuan budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer Sanes. kasohorna bangsa urang lain tina teknologi Sanes. tapi tina budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana Duh, eta cep laras kaulanun pangresa tak kitu kasep sok geura amalkeun eta ilmu Laras kenging. kudu berkarya ayeuna mah tih tingali baligoh pangeran Wah, naon baligoh pangeran teh karya ya dilaga. diantawisna gunung naon manfaatna gunung komo lamun pinuh ku tutuwuhan oh leras tuh laut Laut. eta baligoh pangeran nepi ka manfaat ka manusia nu aya di dunya Laras geus masian. titek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusia anu iman Dah, moal aya deui anu disembah angin Allah kuninga karyana kuninga baligoh-baligona ari ayeuna baligoh diheulakeun laras gede-gede. pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk Janji we muruluk. sehingga rerengeh geuning datang dae ka kampung-kampung ngadak-ngadak bager sakedeung Sariwat mah kula. ai geus gek mah jadi diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun Kadang-kadang paranya kokon di dirinya. paranjang kokod nya oh tak ulah kitu hirup teh Wah, ulah cep bisi ngait kana tikoro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya Laras aya balitunganana. ta oknum-oknum anu bisa ngajuamulikeun kana hukum teh ulah lalawora Wah, dimanfaatkeun geuning karayat nyingsieunan mingsiunan. motor bodong tewak tebus bikeun deui tewak deui Gitu Di pulang antingkeun geuningan. di pulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh Kudu ngadek sacekna teh bener mo. ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut Ngadek sacekna. da eta penginten raos aya disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan Ada nu Katanya ke anak incu. katempuhan tah pentingna iman teh Tama tak kudu ngartos. iman ka api. moal aya nu kasinggung eyang sasauran kitu alah tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing Laras saulanu Geledug gitu bae gitu. nah saha ari dekeng eyang Allah Aya dua. eta we. kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat Dah eta jaminanana sakedeung hirup di dunya saliwat. Di dunia mah sakit. hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu-nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana Duh. Sing emut teh kadinya. Kalesan kasep ngahiang duka ka mana. tah Dah. Saur ka
kata-kata Abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. bos maut mah Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring kabeh akadeun cacing. ulah sumuhun sepuh So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar. Aya nu meuli. Moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna. Oh leras. Eueuh. daya Eueuh. daya Eueuh istilah naon-naon. hargaan kene tuuk lah Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. dah laras sepuh Laras kaulanu pek mimitian ku hidup ku pemuda jajaran contohan para nonoman teh supaya malalikir urang mah panjang kene lengkah do sumpah pemuda buktikeun dina gawe buktikeun dina karya nu terpuji karya ha benar laras pisan timalan kaulanu jajaran para pemuda tak kitu kasep ngan pamungkasna amat teh teu oleh melang we ka hidup teh naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun dah sok katinggal ulang jantung wae mu sok katinggal ku eyang teh huleung jentul kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup Cing. anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon ngaganggu kana kalbu teh sadaya-daya kaulanun yang naon aya taroskeun ngeunaan diri pribadi dah sae ningali rencangan ningali babaturan unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah udah kapan kange waragadna kange barang tuangna kapan bokatnya tapi putra mamang tahun-tahun di dia teh saha nu ngalongok leres lah angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang dah kapan eyang ieu mah lain bapa ta eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah eta jantan emutan dek lah ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nera petenge ati wis mama sulen rasalin pawarna salin pawarna ika sang pandita dah leres bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha da puguh kawajibanana cing sepuh memang hakna nah kumaha sepuh de saha kaulanun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deh
coba datos dewa disumput-sumput dosa datos dewasa atuh kula Itu kan dia dosa nanti deh. padahal umur nama karek 5 tahun teh eta teh Kan bisa gitu. ngantos agung we kula Dijual dewasana. aduh aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek dialag getihna ku kaula disabet ieu budak leres disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur Alhamdulillah. disalametkeun disalametkeun tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok Kependak. kapangi ngan teu dibejak oh kapenak lere da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hangtos Gerbatur ke tosnya teh kula teu kasih Tangulun. hog moal disumputkeun ku abah dek dibejakeun moal dibuni-buni panginten Budi guguya. hawatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek dialag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun Untung teu keberik. make ajian bayu rota doh Saipi angin leres saipi angin digabungkeun. tah tidinya kitu ih marukana tak gitu kulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana dah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu doh di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh oh ngageungan kulan hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa leres Kinya we yang seperti tak kitu kasih kanca kulan oh geuningan kumaha nu ngukut budak mah nya sagala rupi ge kitu panginten kulan Ulu mauludin yuladu ala pitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumuhun eta ge eta kumaha nu ngadidik sepuh cacakana kut-kut. hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan wah aduh terus darah biru rupina mah gitu ya isna terus karaton di kana mah malah dewa ti sawarga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh sumuhun Tati sawaraga ge cu. Ngan ngaji pepen. dewa naon dewa Indra dah tete eyang hidup mun pencakaki mah kanten aduh dupi Kangjeng Rama ieu riwayatna dah cobi ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3 Lu den tak geni tilu nu ti payun sahatan. ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti negara Tasikmadu walau Utuk di inung terah raja ti bapa terah raja kiat turunan mah ku eta mah bapa hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok wah digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna
gitu riwayat tah di leuweung hidup teh rek dialah getih dek dialah nyawanya kue yang disabet disalamatkeun dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasina teh Arjuna wallah Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika dede ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda dah murid kahijina Dorna terus kasohor ahli tembak sohor kemana-mana den ta eta bapak hidup teh kasep bingah amarwata suta aduh bingah amar wata suta bingah ka kiri-kiri laki tendera ke ingkang hamidanget bingah marwata suta bingah ka kiri-kiri hamidanget haturin sang pandita midanget haturan sang pandita jadi hidup teh terusing madu trahing kusumah titising andanauri trahing dewa kamanusa wah darah biru tenang terus karaton teh nu mata ku eyang ti oro keneh katempo katinggal ku eyang tina beungeut hidup aduh benten aya pamoran aya pamor anu luar biasa biasa da puguh teureum atuh mah tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu dah leres sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama sing janten panutan ade sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah mana pamimpin ta eta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tablek amanah dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta dirasa adat leres nuju numpakan sapi ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotong daging gageung timbalan kaula nu digepuk ditotong nya atawa disate sinekna anjeun teh sing jadi jalma anu soleh soleh sing ngamilik rezeki amin nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore amin tah ai modalna nyaeta bersih hate ta eta dina mana sing bersih tade qad aflaha man tajaka bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena timbalan kaula nu sok bersihkeun bersih ulah aya gantar kakaitan nya ulah kredit ai bersih hate mah jika itu jika dia oge heulakeun urang ka batur nyaahan dedehan welasan asihan eta modal hirup mah
malah Eyang baheula ditegor ku karuhun Eyang ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama nyakup ditek-tek nepi ka bengek universal oh gitu wis gerapek maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gitu pan pare ge melak heula meureun ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah memeh ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cenah cikolot mah baheula kasawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak timbalan sakitu atuh pami kitu bacarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh kabana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira doh eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta ararane uwa hidup paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan laras tah kitu cu geraji jigra ngan bapa hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta bede pawongan nu mana pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat ulah kaget tepung jeung eta ngan ulah kaget panggih jeung jelema eta jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun aya rupana mah berkasadi ceuk urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya leres laras kaula nu tah kitu kasep sae eta we cirina mah den ulah hese neangan saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar beuteungna teh buheukeun hideung beungeutna bodas nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka numpuk dina gunung Simul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba da ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis lamun cupatna ngabejaan tiluarna 5 di jerona ge 5 cara lepas 5 lamun cupat ngabejaan genep artina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah cara ngabohong tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi eusina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes masalah burukna anger rek buruk rek kena genep da kajen buruk ai bilangan mah anger laras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun eta teh sok banyo jeung babaturanana tah kitu
Eta teh pikiran anjeun teh keur tawaf. Tawaf kuriling. Ngurilingan dina sirah teh tawaf, eling ka dieu, eling ka itu, eling ka dieu, eling ka terleg eureun. Tadi dinya sanad anu alusna sanad caritakeun pigawe. Doh. Laras. Tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf. Muih Kuriling. bumi tak ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun teh. Bari jeung bumi na ge muih deui. Ulah. Tapi ku urang Ta eta mah sapoe saputing muihna. tapi ku urang teu karasa beuih. Karasa. Tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu, inget ka dieu. Iya. Oh. Rusras kan itu ka dieu. Tah, jadi we kahirupan Ras ka eueuh. nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah. Eta leupas tina diri wah. Hah? Timbalan ka sakitu we modal ti eyang mah jig atuh. Ari nya mah rek nepungan anu jadi bapa. Sakitu ge kacaangan ya. Malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan. Dipilarian. Keur diteangan. Saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna, da ayeuna mah geus dewasa hidupna ge. Sumo. Bakal kageteun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu. Disambung Eyang kedak datang ka itu. Laras. Dantenan bulan. Tapi da kurupa oge da. Ah, beuna. tos teh Anjeun teh geus mirip, Atos mirip da pugu putrana. boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa. Sakeureut da pugu teureut. Laras kaula nun. Jig cocoan abah pake. Aya kuda tuh. sinaon ngaranna teh geuning teh teh. Jig ini anu sok diurus gini ku aya nu ngurusna. Pek pake ku hidup pek. Gitu yang aduh Sekarang dugi tercapai. ka tamplok aseupan ka nyaah eyang oh Dunya kinasihan pan kitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh Sae. ninggang dina sabda panita jeung padaringan kebek yang ninggang di padaringan kebek mah susah neureui. gerajig ini moal susah Tenan. waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan ka itu ka babaturan santri-santri nuliana nya timalan kaula nun da ai kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longok ih piraku atuh heuh nyata ulah kacang lupa kulitna Ulah jiga kuya Nah. kaleuwi. ulah nepi ka abus kuya ka leuwih nya timbalan kaulanan ayeuna keneh bade mios kaulanan jig init beralu mampah jeung lumaku Doh, sae. pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapanejanya kade pikeun gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah geura aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura Buru-buru minta hampuran. lamun batur menta dihampura yeuh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura Doh. sakitu modal Eta. Allah. Doh. Dadang teh popocono Doh. Waduh, anu marengan. bukan niraya lu mundur mimitin niraya ngerana
kondor saking pangkonan sang pandita bakal ngalalakon kanca Oh gitu sepuh bakal nying harepan alam anu pinuh ku romantika sumohon Bukan cenah belajar. salah bener leres keun etang-etang neangan sedih seri Allah bunga bingung sumohon baik nyiar pengalaman nyiar pengalaman nyiar luang di mana baik sumohon say kurang kali itu